Bahasa Sunda kelas 2 buku LKS. Kembangkeun nami Bapak Irfan Saleh. Bapak ngajar di pelajaran mata pelajaran bahasa Sunda dari kelas 2 sampai kelas 2A sampai kelas 2D ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna? Halo murid-muridku kelas 2. Kumaha kabarna? Damang alhamdulillah. Mugi urang dipasieun kesehatan jeung kasareng kasabaran kanggo nyanghareupan wabah Covid-19. Amin ya rabbal alamin. Nah, ayeuna urang asup langsung kana materi eta dina pangajar kahiji atawa bab kahiji masalah hirup sauyunan. Hidup ya. Kedah sauyunan boh di imah, di sekolahan atau di masyarakat. Jadi hirup teh kurang kedah sauyunan. Ulah pasea ya, ulah musuhan jeung tetangga ulah. Nah, ayeuna naon sih artina sauyunan? Tugas ayeuna. Tugas ayeuna nyaeta hiji urang ngaregepkeun hiji maca buku pucung terus ngajakeun pancen mandiri. Nah, cara diajar bahasa Sunda dina jero hate wajib, kadua wajib baca di jero hate, kadua wajib punya kamus bahasa Sunda. Nah, terus buka LKS halaman 3. Arti sauyunan nyaeta urang hirup bebarengan boh di imah atawa di sekolahan dan lain-lain. Nah, dalam bahasa Indonesianya itu hidup bersama-sama bisa di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Ayeuna baca mangga urang baca dina jero hate materi dina halaman dina LKS halaman 3. Hirup sauyunan nyaeta hirup bebarengan bari jeung silih asih silih tulungan. Urang kudu hirup sauyunan bersama-sama ya. Hirup sauyunan bisa di mana wae, bisa di imah, di sekolahan jeung sajabana. Ya, bisa dibaca dina putaran ieu video. Hirup sauyunan bisa dimimitian di lingkungan leutik. Ya, misalkan di lingkungan sekitar rumah ya, atau di keluarga. Nah, ieu kosakata dina halaman 3 di LKS. Hiji aya rea itu artinya banyak. Terus ada dulur itu artinya saudara. Ada lagi kata saban. Saban itu artinya setia. Terus ada bagja. Bagja itu artinya bahagia. Terus ada lagi arti
hare-hare. Nah, hare-hare di sini tuh artinya pura-pura, atau kalau bahasa gaulnya itu cuek ya. Jadi kalau ada orang yang cuek bilang aja hare-hare. Terus ada kata runtah. Kayak kecap runtah itu artinya teh sampah. Nah, terus aya deui disambung di gigireunana nyaeta aya tunggara atau sengsara, patulaya ya, jeung sajabana bisa dilihat. Ini dina bagian B halaman 5 orang diajar nyarita. Tadi kan orang maca pupu dina halaman dina bagian A, ini dina bagian B halaman 5 nyaeta nyarita. Nah, pupuh teh nyaeta puisi lisan tradisional Sunda. Nah, jadi puisi lisan tradisional Sunda. Pupuh ieu dibagi jadi dua, nyaeta ku guru wilangan jeung guru lagu. Jadi pupuh teh dibagi dua, nyaeta guru wilangan nu kahiji, nu kadua guru guru lagu ya. Ai wilangan mah nyaeta jumlah pada lisan, baris unggal paragraf. Nah, jadi setiap paragraf teh kudu sama, kedah sama ya. Misalkan bari kahiji 4, berarti nu kadua ge kedah 4. Amun guru lagu nyaeta sora vokal atau intonasi ya, intonasi ketika kita mengucapkan puisi ya. Tiap puisi kan ada intonasinya ya. Nah, mangga regepkeun atau dibaca di Kuhidap dina LKS halaman 5. Nah, di dinya aya pupuh ya. Sekian, terima kasih dari Bapak. Kita insya Allah minggu depan kita sambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.